Alhamdulillahilladzi amarona bin nikah wa nahana 'anil fahishati was sifah. Asyhadu an la ilaha illallahul fattah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi huwa likulli amrin miftah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bid-dini was-salah wa ala alihi wa sahbihi man iqtada bihu muhtada wa nalal falah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain madaratil layali wal ayyamu was sabah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Wa qala al-ulama fawaidun nikahi ghaddul basari tahsinu farjin wa raja naslin durri tasfiyatul kadha taqwiyatuh alal ibadati kadha istirahatuh. Ngenahan tak? Atuh nyaho ya kanu ngenahan jang teu mah sanajan teu bisaeun ge. Doang eta bae nu adzan subuh. Teu ngeunaheun adzan, isuk-isuk jelema durder. Daksata nu adzan subuh cenah teu ngeunaheun. Batur mah teu ngeunaheun ge adzan, tangkorakna mah teu ka masjid-masjid acan. Aya di dieu nu kitu. Atuh di endrin kunaon? Doang nu nonton bola bae. Eta nu ngaributkeun pan eta. Nu nonton ja pemain mah biasa bae. Komo eta nu nontonan nu pincang maaf lain ngahinakeun. Begitu disepak ku nomor 10 teu asup eta nu kepecetan pangheulana nu pincang ka. Bodoh dia, bodoh. Jadi batur setengah modar hayang ngasupkeun bola. Atuh jajal we kakakuna nu nyepak nu teu boga cokor. Aduh. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alimil ulama wal asatidil kiram, para kiai, para sepuh saumumna kiai nu haladir wengi ieu wabil khusus sepuh urang guru urang abah anu ti dukuh ku kaula sangat dibika hormat tur dimulyakeun. Al-mukarram Kiai Haji Ajat ku kaula dibika hormat qori urang anu nembe pisan macakeun ayat suci Al-Qur'an ku kaula dipika hormat. Pejabat pemerintah satempat bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran ku kaula dipika hormat. Teristimewa sahibul bait anu ngajadikeun cukang lantaran ririungan urang di dieu. Saya teh nu hajat ngaranna karah Bapak Junaidi beserta keluarga ku kaula dipika hormat
moga-moga ieu hajatna diberkahkeun. Enjing bade akad nikah lian, enjing bade akad nikah, moga-moga mulus rahayu lancar salamet. Sabada nikah moga-moga ieu panganten sing rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah, panjang jodona dugi ke akhirat. Ulah ngomong kieu panjang jodona cenah sampai ke aki-aki jeung nini-nini, ai barang sampai ke aki-aki boga incu 70 pipisahan pan geblek eta. Ya, geus eta panjang jodona sampai ke akhir. Amin ya rabbal jamaah sadayana. Lamun nu disebut walimatul arus eta kudu ba'dal akdi. Ya akad nantoscan ya. Tajan ari ayeuna mah can disebut walimatul arus karake walimatuh tasakur rek pertikahan. Tapi ari ngaji mah teu nanaon. Kitu ari ngaji mah teu jadi masalah, ai sedekah mah teu jadi masalah neki iraha ge. Ya. Tah ieu geus kula ge ieu lamun ngomongkeun walimatul arus sebetulna kudu ba'dal akdi. Ngan ari ngaji mah atuh eueuh jorena. Ngaji ieu ngan moga-moga ieu pangajian kaula dina peuting ieu moga-moga sing aya dina taufik hidayahna Allah. Sabab lamun eueuh taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk moal bisa kukumaha ulah aja boroning sagede urang nu bodoh, malaikat be ku Gusti Allah teu dikersakeun nyaho mah henteu. Makana Bapak Ibu jamaah sadaya, ieu pertikahan teh minas syariatil qadimah, lain tija syariat Kangjeng Nabi urang bae lain, tapi ti ditu ti baheula ti pertama bapak moyang urang sareng nenek moyang urang nyatana Nabi Adam sareng ibunda Sayyidatuna Hawa geus aya pertikahan. Begitu Allah Subhanahu wa taala ngadamel Kangjeng Nabiullah Adam, Nabi Adam diciptakeun cek saware kaul matina 60 warna cai, 60 warna taneuh. Para hadirin, begitu diciptakeun ditiup ruh ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, Kangjeng Nabiullah Adam diberean akal, diberean nafsu. Mantak nafsu teu bisa dipikeun, nafsu teu bisa dipaehan, bisa ge ditundukeun sabab nafsu mah pribumi. Moal bisa nafsu mah kurang dipikeun, bisa ge ditundukeun atawa dibangbaluhan. Diberelah akal ku Allah Subhanahu wa taala. Naon ari ngaran akal? Ngaran akal menurut lugoh ya cek santri, menurut bahasa maknana al-man'u, hartina nyegah, eta akal cek menurut bahasa. Contoh urang teh aya di ditu aya jurang, pala hadirin hadirat urang lempang kadinya ulah diteruskeun, dicegah ku saha? Ku akal, da eta mah picilakaeun. Ieu mah doraka, ieu mah menang, ieu mah teu meunang. Urang teu ngalaksanakeun anu doraka, dicegah ku saha? Ku akal. Ngaran akal menurut lugoh hartina al-man'u. Ari menurut syara nurun rabbaniyun alladzi yufarriqu bainal halal wal haram. Ngaran akal itu nurun rabbaniyun, bangsa cahaya anu bangsa kapangeranan, anu bisa misahkeun antara halal jeung haram. Eta akal. Borosot bek kaluar tina bool kotok endog. Cokot ulah. Hei, cokot ulah. Lamun kotok urang haram jadah doang. Atuh ulah kotok batur maling deui bae. Lamun kotok cokot. Lamun kotok urang. Ai kotok batur batu ulah. Nah sebabna lain boga urang, kusaha dilarang nata urang teh bisa embung nyokot ku akal. Bala hadirin,
borosot keluar tina bohol kotok meni medok alebatan coklat aja cokot ulah pak cokot ulah bu naon sababna nya hangit nya najis nya bau tai kotok lantung kusaha bisa dibedakeun anak ku akal janu edan ge moal beukieun ngakan tai kotok mah berarti lain teu boga akal aya akal nama ngan konslet jelema nyaho kana wajibna salat salat teh wajib parentan Allah tapi teu daekeun keur konslet akalna jelema nyaho judol teh dosa bala hadirin tapi jojong bae judol jojong bae judi jojong bae maling aya akal nama ngan keur konslet ialah akal wa akmaluhu bil ilmi ari sampurnana akal ku ilmu matak jelema tilok ngaji moal sampurna akalna kahartin teh kula ngomong ditotogeun ku aing teh kahartin mah sakieu jelasna ieu ngomong wa akmaluhu bil ilmi sampurnana akal itu ku ilmu matak jelema tilok ngaji moal sampurna akalna man la yuhibbul ilma fala khaira fihi cek Imam Syafi'i jelema anu teu cinta kana ilmu agama fala khaira fihi dina awakna moal aya kabagusan bener eta cek sorangan lain cek hukum nah iya dah kiai bisa bae catat tangga kami itu cenah tilok ngaji jairubna bener lain bener kabeneran atuh beda bener jeung kabeneran nah iyalah dibere akal dibere nafsu makana para hadirin eta keimanan makhluk Allah dibagi aya anu imana wala yazidu wala yanqusu makhluk Allah teh aya anu imana teh teu nambahan teu ngurangan stabil imana iman saeta imana para malaikat Gusti Allah stabil keimananna aya deui makhluk Allah teh para hadirin sadayana anu imana wayazidu walayan kusu tiap poe terus bertambah can pernah berkurang imana saha imana para utusan-utusan Allah para rasul-rasul Allah makana malaikat jeung para nabi jeung para rasul mulyaan keneh para rasul para anbiya mata urang sok hadorot wa ila hadarati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin tanu mata unggul malaikat mah wajar ta stabil imanana imanna teh stabil sabab eueuh nafsuan tapi manusia aya nafsuan aya akalan ketika nafsuna dibang baluhan ku akal nurun rabbaniun dibang baluhan ku ilmu maka derajatna bisa lebih luhur tibatan malaikat Allah tuh contohnya para anbiya wal mursalin nah iyalah akal jelema nyaho teu puasa eta doraka kunaon si eta papajuh bae ti beurang bulan puasa keur konslet akal nah kartos kumaha atuh sangkan ulah konslet tadi supaya urang-urang ulah konslet nah iyalah wa akmaluhu bil ilmi sampurnana akal supaya ulah konslet iyalah kudu daek ngararaji ku ilmu kartos aya deui makhluk Allah teh eueuh akalan aya nafsuan sato eta sato mah pan aya nafsuan eueuh akalan coba eta kotok borojol beh ti jubur indungna endog dicing leuleuman megar ai geus gede ditumpakan di beh indungna kusaha eta ku anakna tuh eta sato eta aya nafsuan eueuh akalan tuh mantak urang teh ya mun boga wudu nyakel tumbung kebo ulah geus teuing mudahan kitu henteu jorok teu naon mun tah maka jelema kakarak eta jorok atuh kana kebo mah tumbung kebo piraku
coba cenah aing menta eta kebo naon eta naon di eta haraya sama tumung kebo ulah gararati aya pamuda boga wudu laju neuk salak nyakel tumung kebo bubah kemamat pok begitu jempok kumaha eta batal tante wuduna atuh ento lesa adamian lain bangsa Adam sato tama ngan wajib ngalaudu wajib lain ngalaudu punten wajib dikumbah leungeunna sabab aya najis gitu ya. Begitu Nabi Allah Adam diciptakan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala para hadirin bu Nabi Adam begitu diciptakan ditiup ruh ku Allah gagah kasep Nabi Allah Adam waduh cek Gusti Allah ka para malaikat wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jun, tilok digunakan di nubatun mah Jun kakarak di doang. Nah, jat matak rada perhatikan eta ceng ya, Ji. Beda ya, Bu. Nya anggeus bae. Telak terlalu keluarkan atau sakieu mah meujeun halah gitu sawara kulanya. Jeung haji-hajat mah wanita tarung kula sumpah teuing nya. Ieu mah lagama caseh jeung mah lain deui. Beda pan eta tukang kori jeung beluk ka. Kencang-kencangan beluk. Aya eluk ngeunaheun kori. Wancang nu beluk mah au anggeus we. 2 kilo padenge sawarana ge. Begitu Allah Subhanahu wa taala ngandika kepada malaikat Allah cek malaikat kuy malaikat aing usjudu li Adam tuh coba mulia pan manusia mah sujud dari akan Nabi Adam sujud fasajadu malaikat kabeh sararuj lain sujud dongko doang naon ngaranna doang salat lain tapi sujudna sujud hormat murukung kungkieu. Nah, sebab lamun sujud kepada manusia haram deui. Sujud kabeh illa iblis aya nu teu daek sujud iblis cek Allah iblis kunaon dia teh sujud malaikat ge sujud lah malaikat jeung kulah laan kula ibadahna ge heulaan kula ka Gusti eta horeng iblis ka ibadah ka Gusti Allah 80.000 tahun ai kuari cenah kula tidak deul Adam anyar kene bari diciptakeun tina taneuh ai kula tina seuneu taneuh jeung seuneu kuatan mana ai cek Allah dia kalah kade kaditu atuh ulah neuleuh kade kadituna iblis cek Allah pan ieu dia makhluk aing atuh kudu nurut moal cenah Gusti kula mah teu cek iblis moal sujud ka Adam mah budak kamari baru diciptakan tina taneuh yeay kula mah tiba baheula iblis teu daek nurut ka Gusti Allah aba wastakbara wa kana minal kafirin diusir ku Allah matak cenah ge nu matak iblis diusir ti surga sabab iblis embung ngaku kana kasalahanna nu matak Nabi Allah Adam ditarima tobatna sabab ngaku kana kasalahanana tuh pan mulia manusia mah mantak jelema anu mengakui karena kesalahan bakal mulia iya diurang kabeh ge berikut Haji Jamaludin iya urang lolobana takabur rasa aing be urang mah coba ieu curug sakali-kali tunjukkeun kana beungeut sorangan kunaon ka balik ti dieu coba di awak ulah doang bayawak ieu hirup dia papaju be nginum nyatu be mesmeu di dalam dunia atuh coba dia ibadah teu beuki dia salat belang bentong Jumatan kadang-kadang coba dia kudu ngaraksa tah kudu daek mengakui tah pala diri ja urang mah rumasa jelema loba doraka mantak eta Nabiullah Adam tuh mengakui karena dosana diterima ku Allah tobatna Rabbana
zalamna anfusana wa illam wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diakui tah dosa ku Nabi Adam, diterima ku Allah Subhanahu wa taala tobat Nabi Adam. Tah ieu mengakui ieu makana Masya Allah cek Gusti Allah, woi malaikat sujud, sujud ngahormat. Tah ieu malaikat pan gagah ibadahna tilok eureun ka Allah bari can pernah maksiat. Ku Allah dibere babadean, cek Allah dibere piring. Malaikat naon ieu? Atuh duka Gusti abdi mata terang. Atuh amat malaikat moal nyangun kana piring tilok nyatu ieu. Teu cara budak dia cilukut. Pan urang dia makanan nyatu, isugi-isugi senakan lontong dalapan can nyatu bae ngomongna. Pan eta kejo jeung buras dulur misan. Jadi kula masuk aneh ka nu jelema baheula deui. Eta ketan ieu teh ngaranna tapai ketan dicocol jeung ranginang. Nu beus jeung nu garing dihijikeun. Eta ketan atuh pan eta ketan teh ketan ranginang ketan atuh ranginang pan ketan. Laju aik eta tapai ketan atuh ketan tara keneh. Nu itu amis bari boos. Atuh nu ieu mah asin bari garing. Dicocol pan. Atuh pan jeruk makan jeruk eta. Pan urang di urang mah kitu, aja-aja. Eta di ditu di Mekah nu umroh urang Indonesia. Roti sagede bitis. Sagede leungeun, beak tilu. Atuh jam 8 ngomongna can nyatu bae. Model eta bae keur ngupat teh bulan Sapar, beak kupat beak leupeut tilu. Ngomongna candar. Eta leupeut jeung kejo pan anak tere. Dulur patere-tere eta. Urang mah ngomongna can nyatu bae dasar urang mah ieu beuteungna beuteung kejo. Ngomongna can nyatu bae can nyatu. Ai urang ditu mah pak gandum lain sangu roti. Matak cenah ge aruz yurisun nuas. Ari kejo mah ngawaris nundutan. Katakan ke jelema geus dahar cenah seger. Diseger di mana jah yang molor. Lamun geus beuteung sebeut dua alternatif nu kaluar. Naik ka luhur kana mata peuyeul, lumpat kana sungut wah. Lumpat ka handap atuh modal ngaranna. Kan gitu. Cek Gusti Allah, "Oi malaikat naon ieu?" Ditanyakan piring. Terang cenah Gusti. "Dam, jawab naon ieu?" "Piring Gusti." Tuh. Sagedena malaikat tadi kersakeun mah Allah teu bisa ngajawab. Waduh, dibere deui. "Malaikat naon ieu?" "Sendok." Terang Gusti. Dibere sendok. Terang cenah Gusti. Waduh. Kan malaikat nanti nyen kopi. Teu cara urang raju ngucek bae. Coba cenah ka pamajikan tengah poe yang kitu jeung kopi. Makanin kopi na panah kapal api bae. Atau kupu-kupu di dieu mah nya. Oplet, heeh. Oplet kopina. Eueuh cenah ka teh ulah sok loba ngomong eta salaki hewaeun mun ngomong eueuh. Enggeus ramohong tara seduh kunaon kitu. Asal hideung bae. Kapan dia ngarambang kopi Lampung gitu mah pamer tetangga. Atuh kumaha? Lamun cenah dia mau kahayang di kunaon dibalikeun ambuan da paleungeun maulid ento. Kunaon tuh? Bener teh, Bu? Atuh nya. Tuh, nya. Naon ieu eta malaikat? Sendok teterangan Bu malaikat kana sendok. Cek Allah, "Dam, naon ieu?" "Sendok." Tuh. Blut. Naon eta malaikat? Terang Gusti. "Dam, pejus Gusti." Pan malaikat tilok majus. Atuh tilok barangakan ieu. Mun urang malah teu bae pan. Fuak. Kadang-kadang eta nya keur panganten anyar mah neuk muak kuat ditahan. Ku izin bulek kuat ke kamar mandi heula punten ka kamar paling hayang muak, burbot ke kamar mandi. Waduh,
Nak mau kadepan salaki isin bala mai kuari geus boga anak 8 incu 4. Hi eta ibu-ibu muak kadepan salaki los breng du ceos dem cek anak-anak mak teu boga ka isin pan diburi emak aya bapak lah bapak dia ieu jalan jelema cenah ai kitu mah joreg salaki teteh ya baheula mah kitu nak muak isin iya ai kuari mah ya dam naon eta puak tina Gusti pet naon eta malaikat taterang Gusti jawab dam puak leutik Gusti ngajak Nabi Adam gitu ternyata sagede malaikat teu dikersakeun ku Gusti Allah mah atuh eueuh. Nah begitu hadirin wal hadirat Nabi Adam teh lempang di surga jalan-jalan sorangan beu batura cek Allah dap keselnya cek Gusti Allah aing nek jeung batur anjeun disarekeun deui Kangjeng Nabi Allah Adam didamel tina tulang punggung rusuk tulang rusuk paling kiri Nabi Allah Adam didamel tina tulang punggung paling kiri Nabi Adam nyatana ibunda Sayyidatuna Hawa. Nah geus ibu-ibu mah dijieuna tina tu geus tulang mah tilok lempeng rata-rata barareng. Nah, guys Pak, nah, nya, guys lamun ngalambengkeun tulang ulah sakaligus bisi potong lalaunan bae. Gitu. Model ieu lah ibu-ibu nyayur asem, asin teuing ulah laju dibabad ku kakak. Coba Pak asane sayur asem menang mama, barang. Kumaha Pak? Atuh ieu hasemna sedang gulana atau sedang asina kumaha lain nanya ari meuli uyah kamari ti warung mana ti warung barat ti warung timur ti warung barat cenah Pak engke mah ulah ka warung timur bae asin teuing warung barat nah berarti sayur asem asin ibu-ibu kitu kasinggung marah moal ieu bapak dia kubisaan jajal kakak kunaon hahaok bae Pak gerasaan aya dasaan asin oh kabeguk dia uyah taleho ieu kumaha cek pamajikan tinggal madog ge loba teh ngomong ambuhan da baleungeun becus santok tuh pan tungtung randek nyatu bebas saya nya bener geus awas mantap eta kedeung ke urang bahas supaya ieu rumah tangga teh urang teh naon ngaranna harmonis gitu rada rapi gitu. Nah iya begitu didamel Nabi Allah Adam eta begitu didamel Siti Hawa di pasianru ditiup ruh ku Allah Nabi Adam diudangkeun deui begitu udang manggi awewe meuni geulis ya Allah cek Nabi Adam geulis amat ya neng ari neng saha abdi Hawa ari kakak saha atuh kula Adam oh pan aya syahwat aya nafsu aya akal cek Nabi Adam neng ka dieu cek Siti Hawa atuh kakak banu ka dieu ih siapa takut cek Nabi Adam tah mantak lamun aya lalaki nganjang ka awewe atuh tiba heulana ge kitu Nabi Adam nyamperkeun ka Siti Hawa ulah bikang nu nyamperkeun ka lalaki ai baheula mah eta kotok sieun ka careuh ai kuari mah careuh jeung kotok musyawarah di parapatan dibawa karuyuk karet aduh aing dibonceng Masya Allah ngaran careuh ngabonceng kotok aduh sasoleh-solehna careuh aduh geus mau kotok kok makan urehe aduh mun teu geus pasti mun teu dikenyot susuna mah eta naudzubillahi min waduh dibawa ka itu ji piknik ka itu ka Karang Bolong berangkat mena isuk balik asar ari karangna ditunda ai bolongna dibawa ka imah naudzubillahi min cendol di kalapan gundal gendol wah apaan ieu ku ari jelema ieu di akhir zaman nu zina geus teu ngarasa zina nu maling geus teu ngarasa doraka nu nganyeri batur geus teu dianggap doraka. Masya Allah mantap munasabah di akhir zaman ku angfusakum wa ahlikum naro
cukup selamatkan awak pribadi, selamatkan anak, pamajikan, keluarga urang. Masya Allah. Terus ya jajan beres karena jam sebarang gitu kumana sok api-apianan beji padahal mata di kudu mana ngomong ada sakedeng mah go ieu mentang-mentang jeung tatangga eueuh duitan teh wih sok uji-ujian bae atuh kudu mah ngadongeng heula haji pan tapi hayang istirahat heula ngopi heula tadi karena rokok beak 2 batang teh nak 3 batang laju bae nu ngaji laju eureun wajar nu ngaji mah eungap di medan aja. Terus cek Siti Hawa atuh ka dieu ka diteangkeun ku Nabi Adam hendak dirangkul jabogoy Nabi Adam wanala Adam condong Nabiullah Adam ka Siti Hawa hendak dirangkul cek malaikat stop anan cenah malaikat temenang kudu kumaha kudu kawin kudu nikah. Nah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah kudu kawin Adam nikah Nabiullah Adam jeung Siti Hawa di surga mas kawina maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad ya Adam sholawatna baca ieu saha cenah Gusti ngaran Muhammad eta teh dzurriyyah turunan anjeun keneh bae ngan seluruh makhluk Allah asal tina Nur Muhammad anjeun ge asalna mah tina tetesan Muhammad. Masya Allah baladirin maca sholawat Nabi Allah Adam baca Adam ta sholawat 500 kali satu napas Nabi Allah Adam teu kuat dengan kuat 300 kali nu 200 kali di mah dihutang mantak mun aya emas kawin nu dihutang aya turunan heubeul ti Nabi Adam eta tuh mantak mun bisa mah ieu parawan anak ibu geus lah mas kawin udah sok keur delaga mun bisa mah sholawat bae sholawat akur pemuda kayangna dari mah teu gablek duit ieu mana keur mahal ya kuari emas 2.300.000 cenah kita emas matang ke make bae mun anu kawin dengan mas kawin 100 gram poet minyak seungit pakai gram Pak atuh emas mahal sagram 2.300.000 10 gram terus 23 juta untung aing laku rada belah ditu ya bener untung kumaha gaji eta untung mendingan lah kita rada belah dia aja ya coba mun kuari tuh emas nararaek mata kayak tuh John Junaidi-nya emas John emas naik atuh beraku kiainya tuh naik nya ieu mah atuh ai kumaha gitu ai tolol biasa 5 juta jangan 2 juta pamajikan 1 ya santri ki ajat ku pohara ya ai bisaan ya bener ya Allah Gusti Masya Allah akhirnya nikah begitu nikah baladirin Nabiullah Adam jeung Siti Hawa geus mau dicaritakeun ya lojor teuing lamun dicaritakeun mah ieu mah kieu bae tah ieu nikah teh parentahan Gusti Allah Subhanahu wa taala setiap dadamelan Allah setiap parentahan Allah eta ngandung rahasia wal hadirin wal hadirat makana ketika orang rek ngalaksanakan pertikahan kudu nama kieu ya kudu nama ya haji hajat ya ya orang Cilukut ya kudu nama kabehan sopan gelang sarangkas memeh nikah eta kudu ieulan dan ngaranna belajar nyaho heula kana nikah kuliah heulan 3 bulan be naon hatina nikah cek lugo naon hatina nikah cek syara tah kudu nyaho sebenarnya mah eta kudu nama kitu sabaraha rukun nikah sabaraha kewajiban salaki ka pamajikan aya sabaraha di antarana kewajiban kanu jadi salaki ti pamajikan tuh naon ari ngaran tolak ka bagi sabaraha aya tolak sore aya tolak kinaya aya bain sugro aya bain kubro aya khulu aya li'an aya zihar kan urang teh nyaho ketika derbe kajadian kakara kiai nu turun tuh
kuduna mah setik-setik sabab supaya nyaho ieu kewajiban salaki naon kanu jadi pamajikan kewajiban pamajikan nu kasalaki sabaraha minimalna makana pantes Kangjeng Nabiullah Daud alaihissalam ngadoa ka Allah kieu doa Nabi Daud Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzubika min arba'atin ya Allah Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti obat perkara abdi nyuhunkeun ka Gusti diraksa tinu opat jadi Nabi Daud meminta ka Allah Gusti abdi nyuhunkeun opat perkara hayang diraksa tinu opat perkara mana nu pertama paminta Nabiullah Daud Allahumma inni as'aluka arba'atan wa ammal liwati as'aluka falisanan dzakira nu kahiji Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti ieu lisan abdi supaya beus dipake eling ka Gusti Allah supaya teureun-eureun nyebutkeun lapat Allah mata ke wayahna sapoe sabeuting ulah kurang eta urang nyebut Allah jeung Rasul shalawat ngaranna geus supaya geura kaharti jaeta shalawat na zikirna aya nyebut Allah na aya nyebut Kangjeng Nabi na puguh geus kolot ge mah loba teh wiridan lalelol geus nu gampang bae salawat padengekeun teu nyang hadap kiblat diganjar teu boga wudu diganjar keur ngalamun diganjar ngeunaheun maca salawat mah geus ibu ge salawat bae ulah lojor-lojor teh wiridan arapal henteu geus salawat bae tuh salawat mah coba di dunia di center ku cahaya Rasul di akhirat bakal dipapa ku Rasulullah disapaatan ku Nabi mata eta jelema nu maot boga amal soleh bari tukang rajin maca salawat ka Rasulullah endek maot teh atoh endek maot eta teu sieun endek maot eta rindu kepada kematian sebab neuk papanggih jeung kakasih ya nafsu tibi bil liqa ya ainu qarri a'yuna hadzal jamalul mustafa anwaruhu lahat lana eta teh budak sok aya nanti nah eta lah hiji deui ngaranna teh ngaranna terawis tah ulah mah bae geus kolot tah teteh sakali-kali atuh ulah ulah meunang keprok-keprokna doang tah eta salawat tah perhatikeun ya nafsu tibi bil liqa ya ainu qarri a'yuna hadzal jamalul mustafa anwaruhu lahat lana ya nafsu awak-awakan anu geus berbuat amal bagus anu merindukan papanggih jeung kakasih mata anu geus berbuat kabungahan mata anu bakal narima kabungahan Masya Allah Rabbana Karim atau bunga mata hate bunga mata bunga nurek maut boga amal soleh sabab naon endek papanggih jeung kakasih jeung kabogo saha hadal jamalul mustafa ialah junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad atuh jangan kapanggih jeung kabogo ieu mata jelema tilok daek mulu dan bloon jelema tukang cinta ka Rasul maca sholawat narada daekan ngaji narada daekan maca sholawat narada beuki dipapa maot aku Kangjeng Rasul hayang dipapa ku Nabi lamun maot shalawat lobakeun poe Jumat ulah sok mabur setengah 12 ayeuna deui imam majurig sareng jadah doang berangkat kunaon ka jam 10 kunaon jam 10 ge leutik keneh ganjaranana mun hayang gede berangkat jam 6 nah si bapak-bapak nggak cicing jatah teh masalah Jumat telok
salah kita teh tita kunaon lamun jelema dengekeun berangkat jam 6 ka jam 7 berarti berangkatnya setengah 7 tati imah dengekeun heula cenah teu kaburu nyarap teu kaburu modal cenah ampun ini masyarakat Cilukut uyuhan ki ajat boga murid-murid ieu lintu awakna ih mun aing mah stres ngahiung ki mah geus lapar doang kode ieu mah jam sabaraha teh Cun Cun jam sabaraha tadi naik 9:30 nya 9:30 lewat tadi naik ih gawe naon geus diparanaskeun Cun eta na Cun euy kejo geus dipanaskeun nya hes atuh bos anu tanggung jawab ya mun hes mah nya awas ya Bu ya Pak nya hiji falisanan dzakira cek Nabi Daud Gusti abdi nyuhunkeun supaya lisan teh eling ka Allah zikir ka Allah mengingat ka Gusti Allah trong 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 tolol 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 cilukut tolol cilukut tolol cilukut tolol tong trong nah pan gitu geblek 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 cilukut geblek cilukut geblek cilukut geblek cilukut geblek ciluk Masya Allah kumaha eta lisan jelema anu tukang nu beus bae ku zikir eling ka Allah alhamdulillahirabbil tuh kitu bantuan gunanya nuhun Gusti abdi dibere umur anu panjang datang deui umur abdi ka waktu zuhur moga-moga abdi bere topek hidayah Gusti supaya bisa ngalaksanakeun salat zuhur teu aya pitulung Gusti mah abdi moal bisa ngalaksanakeun salat zuhur pernah kitu boro potongan banget kieu mah kabeh trong 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 bur bedor naon eta dor teu karasa dor nek naon ku teh dirasa-rasa jak kamari ge dor mah aya bae kehewal apa dorama gitu termasuk iya Haji Jamaludin ngomong rumasa iya karena berjamaah kula ku ngedul kadang-kadang dohor kula berjamaah kadang asar henteu asar berjamaah kadang-kadang maghrib henteu maghrib berjamaah isya berjamaah kadang-kadang subuhan henteu nah cenah kiai ge sok berangan atuh aya ge jelema tolol guru masa komo eta nya geus acara balik cenah jam 3 pan kagok eta Bu Pak heuy tah ieu palisanan dzakira Masya Allah tek be mati lampu pes mati lampu ih tolol engke heula mah ulah lam inna lil eta innalillahi teh deung-deungeun tah innalillahi lain jampe pae-pae setiap perkara anu nyusakeun ka awak urang musibah ngaranna akhirnya orang kercangki ya pas bedi mati lampu orang rumpah-rampah teu ripuh teu eta musibah seperti perkara nu nyieun susah ka urang musibah ieu kula keur ngaji mingguan Abah Haji Sukardi lebah abah kula tah nyurahkeun tafsir Munir lebah ayat ieu idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi cek abah kula lain jampe pae bae cenah eta setiap perkara yang susah eta ngaranna musibah itu mati lampu pes be inna hurung deui alhamdulillah asok itu jangan jauhan pas bro PLN goblok dia boloan tolol dia PLN dicarekan naon urusanana buah-buah mah batur keur naon akan timpa ieu naon kabelna garduna oh nyarekanan PLN orang hurung deui brai be tah lain alhamdulillah tah geus kunaon mati lampu inna hurung deui alhamdulillah kakak keur kembung bebeuteuh roh aing insyaallah aing
lilit ibu tuh ceos tut prat ceos muak alhamdulillah kempes beteng urang nembak karena hidung batur hangit musibah inna kakak ngeunah batur setengah modar baca ada pejus teu hangit meureun alapatan keong teu damang benar hei tuh maju bae pan urang mah nya cek pamajikanna teh cek salakina aing pamajikan muak hangit hangit amat puak juri tuh salakina kurang endah ngomong puak juri kumaha cek pamajikan puak juri itu kaambuk ku congor bagong cenah tah udah mau lagi tuh ceos be muak cek salakina seungit amat angin talatah kumaha cek pamajikan pukul kulang ngirimkeun nan karasanya bau aing juri gitu jam sabaraya lain ke situ cerita nak nyurat tafsir ama ceng di nyurat tafsir Abah Sukardi geus setiap perkara nunyian urang susah ngaranna naon cenah musi eta aya nu nanya urang dia nu nanyana nu sok ngaji ka kula moal bejakeun jelema nama moal todok daerah dia doang lain-lain urang dia daerah dia maksudnya masih kecamatan Cileles kumaha eta cek mena kieu bah mama enon ceng cek ama kula rek naros cenah ieu tadi setiap cek mama cenah setiap perkara anu nyieun nunyian balangsak nunyian susah eta musibah ari teu boga duit cenah musibah ta lain cek ama kula biang musibah jajal teu boga duit kan nyotok kiwong bae ceuli kumaha gitu nah cenah orang kudu boga duit kudu gerak kakak kunaon meuli bensin ka pom ikhlas kudu diduruk ku tukang pom bensin ulah ge ieu urang ya dangdangan teu meunang ge kudu boga dunya mah jager di dunya teu meunang ge resepna mana kena boga pelak jeng 2000 hektar atau 2000 batang jeung kebon karet 2 hektar tapi sholat berjamaah tilok tinggalin mana nama ngaji saminggu 3 kali tilok tinggalin berjamaah tilok tinggalin daripada boga pelak karet 15 batang jeng 10 tuh kaburu sholat kaburu ngaji nu eta nu tendah ge itu mantak iya orang dunia mah teu iya duit di kantong ulah di hate terus di kantong mah aya fakir miskin bere aya yatim atuh kurang terutama indung nu masih ngora bere teuing ya kumaha atuh ulah anakna bae kunaon jeung indungna ge butuh nyatu butuh jajan mantap karunyaan yatim sekali-kali dong jeung indungna akur bapak-bapak ibu-ibu tololnya laju goreng sangkaan bae paneta ka urang atunya tuh bu pak nya geus dunia mah tenden di kantong duit mah urang apa lain ya jajan haja tepan ayeuna kantong 50.000 atau 20.000 aya dina hate 1 miliar tuh urang ayo coba bu datang ka imam kiai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari mana pak saya dari Jakarta pak haji kesini silaturahmi kedua saya punya tujuan saya pengen laku tanah saya pinggir jalan berapa semeternya 4 juta itu ada berapa meter ada 1000 meter 4 miliar nanti kalau gul pak kiai 0,5 miliar kan eta kiai ngawirin kom aja ya Allah masa 0,5 miliar nyaing lamun mobil diganti deh ku anjir iya nu ieu laku sakean tuh dunyana ya dina hate ayeuna kantong mah ngan 30.000 jol benu minta sumbangan assalamualaikum kumaha ieu masjid urang geus ke minggu hareup nah kantongna ya ngan 20.000 aya dina hate 1 miliar atuh teu kaluarkeun mantak kan duit mah kantongan ulah ditendang di hate doang jujun ya nya jujunin ngaranna encun atau ditendang di luar mah nama duitna di kantong engke kula balik mah nama kantong bere
atunya lamun di hati mah mau dibikin aja haram jadah doang. Tuh bu pak taye ya. Terus ya guys, muga-muga ya orang termasuk manusia anu eling bae ka Gusti Allah. Artina eling teh lain eling ai salat teu beuki ngaji teu lain eling kitu mah edan begitu. Eling mah ketika datang waktu salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Tah, nu keur macul eureun maculna, mun kudu keur kebon eureun di kebonna. Nu keur ngaji eureun ngajina, nu keur di kantor eureun di kantorna. Eling heula kana parentah Gusti, falisanan dzakira. Terus eta jelema ngalaudu nyokot cai wudu ganjarana gede, anu tadina neuleuan bikang nu lain mahram ku ngalaudu mah eta dosa leutik marur. Mentak kejajat eta, maaf Ji, abi mah ieu nya Ji, ieu punten Abi Sukardi mah keur ieu lah. Jangan kula masuk dawa mudu hampura lain sosoreun. Mantap kula kadang-kadang mun acara teh aya ibu bae salaman. Op cek panitia. Kiai buka wudu. Kieu bae kula. Temen salaman. Nya jeung nini mah gitu. Mantap kula. Buka wudu cek kula kieu. Barang dihareup aya rombongan bikang parawan meni loba. Pak Kiai kumaha rek salaman teuing tah mateunan naon kitu kan lah. Da loba cai dihareup gitu kan. Itu kunaon. Nah jadi pala pilih atau ibu dia itu bukan rasaan nyogos kolot deh. Atau nya gitu itu dia eta mah itu dia aja main hayang eta iya tuh tenanan kunaon gitu. Gitu nya gitu. Atau beda pan aya ngahaja aya teh dihaja doang jelema. Nah mobil bus pan eta mobil bus lain mobil bapak kolot. Keur endah mah eta nasib. Gek urang dieu digegereun parawan buuk panjang bari sareungit. Seok bebelok pan. Kot nyedek ka urang. Aya 3 jam los dia nyedek ngai. Ditandean kunaon? Doraka atuh henteu. Ja salah belokan tah mah neng tok gitu. Salah mobil tah mah salah urang. Atuh henteu teh doraka teh naon? Kajar kikir urang ganti atuh kieu pan. Atuh urang ge kieu deui disedek aya. Nagen aing 3 jam kayak gitu kan. Moga-moga be jalan belok terus gitu. Teu kunaon. Doraka teh nyaho lebah dinya nah. Jalan mobil papa kolot. Ih. Nanak ditarutan gitu enak PS kayak gitu. Naik elep kebetulan gitu meureun lieu. Lah aing nangan rada belokan bae dikuat supirna pir lamun lebah belokan tungteken saeutik jan. Aw atuh tulang aja tah mah lain deui. Ih. Terus palisanan takira hiji cek Nabi Daud kaula mah hayang termasuk manusia anu selalu eling ka Gusti, hartosna selalu eling kana kewajiban parentah Gusti Allah. Nu kadua abdi nyuhunkeun ka Gusti wa qalban khashi'a wa qalban syakira. Abdi nyuhunkeun ka Gusti ieu hate teh sing bisa syukur ka Gusti. Kunaon hate? Lain anggota badan. Sabab hate mah jenderalna seluruh anggota badan. Al qalbu rasul jawarih. Hate eta jenderalna seluruh anggota badan. Pan eta urang lempang kumaha cek hate. Cokot ku dia tuh. Tuar jauh si anu. Kumaha cek hate. Bener? Nah, mata Gusti jadikeunlah hate abdi anu pandai bersyukur ka Gusti Allah. Sabab lamun geus hate bisa syukur, otomatis anggota badan mah pasti. Ja anak buahna ieu, aya jenderal, aya anana ngaranna kopral mah kumaha jenderal, aya anak buah mah kumaha pimpinan. Leres kitu. Nah ieu cek hate. Hei. Syukur ka Gusti Allah. Aya syukur naon hartina syukur?
syukur mah inti sebagai harti daek ibadah eta syukur gitu ya. Urang teh dijieun ku Gusti Allah diciptakeun titah ibadah titah bakti ka Gusti. Ari eta ibadah kauntunganna atuh jeung urang lain jeung Allah. Cenah kakak maksiat atuh jeung kakak balukarna. Ya urang cenah maksiat teu ngamadaratkeun ka pangeran mah. Kakak teh ibadah cenah sadunya jelema teh ibadah ka Gusti Allah atuh moal teu nguntungkeun ka Gusti Allah mah moal ngapeskeun eta urang teh ibadah atuh sabodo amat cek Allah. Ngan inget dia aya pembalasan jaga cek Allah, aya surga aya neraka tinggal milih tuh. Masya Allah panu kabean ge embung ka neraka mu ieu urang tetep hayang ka surga. Ah iya terus terus nuka dua wa qalban syakira nyatana abdi nyuhunkeun ka Gusti hate nu bisa syukur ka Gusti. Entak jelema nu paling enahan mah tukang syukur lain tukang cukur. Awas mantap kayak tak ari ngaji denge kenu bener ulah sok nundutan wa min afatil ilmi an-nu'as cenah ge setengah eta bahaya ka dina ilmu eta nundutan. Cek kiai teh ya ibu-ibu mun hayang panjang bu mah doana Allahumma tawil sya'ri. Mun hayang panjang buuk ya Allah Gusti panjangkeun ieu buuk abdi kadenge ku eta ku ibu-ibu eta Allahumma tawil qa'ri ai qa'ri naon mana tunggir diwirid ku manehna atuh menang 3 poe teh bisa diuk nya panjang tunggirna. Tawil qa'ri ya qa'ri mana ada tunggir atawa nyanggeyeng bae bisulain naon lain orang panjang tunggir salah doa. Mantak awasnya gitu awas ya nah ade mun ngaji ulah sok nundutan dengekeun mantake bu eta ibu lamun nyarekanan ka salaki ulah rosa teuing lamun teh teh nyie bae nyarekanan alabatan naon ka salaki eta salaki teunggeur kalongeun doang kosok kasintuh nya doang kosok kasintuh oh pelongo bi anga bi kieu be lah jeung juang jelema oon atunya akibatnya pada carekanan ku pama jika ulah rosa teuing teh nyarekanan mah eta paling cocok kita ibu-ibu bapak dia mah teu gabrek kolot tah eta anu teu makul kolot naon teteh ngora tah kadang ge urang bahasnya ya artinya supaya rumah tangga teh adem gitu. Nu kadua tah tilu cek Nabi Daud wa badanan sabira Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti badan abdi anggota jasad abdi sing sobar ngalaksanakeun ibadah ka Gusti pan eta salat masyaallah ku berat-berat teuing. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Eta salat berat pan bener mantake Gusti wa badan sabira abdi eta nyuhunkeun ka Gusti badan anu sabar narima undang-undang Gusti narima undang-undang ti Rasulullah narima parentan ti Gusti jeung Rasulna sing jadi sabar ieu badan abdi sing sabar ieu badan abdi tina narima cobaan ti Gusti tina ibadah ka Gusti tina pamaingan nu kudu sabar sabar jelema anu mah jelema ku pamajikan dicarekanan cicing bae lanjut cenah maena mah pokona mah dititah ge atuh mah cicing bae digoblok-goblok pamajikan cicing bae horeng torek salah kieu atuh endah tah mah kitu teu ngadeng ieu Ci endah tah gitu bo euy tah wa badanan sabira bahkan badan anu sabar berarti inti dari kisah kieu badan anu sehat hayang sehat badan ulah penting nyatu eta lo penting dar ai kitu naon bererat kana awak hese kana tahajud gate kana ibadah bener atunya
man kathurat ukluhu jenenge kathurat naumuhu wa man kathurat naumuhu kathurat syahwatuhu wa man kathurat syahwatuhu atau kathurat gusluhu. Jelema loba teuing dahar bakal loba hesna. Awah jelema beuki nyatu teh lo kees ngomong naon aing mah hayang deuleuh mana yang irungna hayang hees loba teuing dahar mah loba cenah daharna atuh loba syahwatna jelema loba syahwatna atuh pasti loba adusna loba mandina waduh palah deduna teh. Nah iya geus urang boga-boga badan urang sing sarehat pan aya sehat mah eta urang aya sehat mah pan ngaji ngeunaheun bener dia aya sehat ya di dia aya sehat diuk heulaanan sasehat-sehatna urang bengeusna pan ieu di dia aya sehat mah teu ngeunaheun pan suguhan salak beak jangan aya beuteung cager disuguhan ranginang rengsek ompong padahal mah atuh diheum-heum pan leh beak diheum-heum mah atuh ai ulah gagah eta nu ompong pinter akalna mah ai doang aki-aki ka aki-aki di lembur kami ngakan sukro karok main hayang udah neulekeun meh kunaon bah lain kabita cenah teh neuleum ngarok neuleum haji karok sukro ku ngeunah ama mah hayang cenah nyokot main plek beh ai cekula bah ku baget ku apa atuh dudar jak kabita plek opat ku beuna dialungkeun lek ku cai digelong alabatan bodrek bah ai cekula ja pinter ya akalna doang numpel bae ji beak tak aki-akinya ho akal pinter sanajan eta kadaharan teuas diheum-heum mah eueuh kaleeh ai kakak cenah heuras diheum-heum atuh leeh kak ku pamajikan ngomong naon anggap teu beres pikirna jarorok ieu wah ya geus kieu mah tenda ieu geus aing eureunang geus kieu mah teh eureun ya wah ngaco ieu tenda zorok pikiranna ieu atuh maksudna dengekeun bu eta cenah gegemblong diheumem leeh gegemblong kula mah gawe naon kitu lemong eta beas ketan diduruk asup kana urang eta kana naon ngaranna awi duk bae diduruk dibeulem pada diheumem ku awi leeh tok lolos leeh coba holanan jelema kumis masa gede pagar kecamatan digetak ku pamajikan kuat morengkel albatan kuuk di mana gitu ya di jalan centul pak lain deui pak kunaon eta salaki sakitu heuras bisa leuleus bisi diheum-heum coba bere be diheum-heum ngalehek ngacah ih tah teu beres ya atuh nya gagemblong ku agak diheum-heum kieu atuh ngacah ka dieu ka lain diteleg ka dituna terus nu terakhir iya nu hubungan jeung kawinan iya cek Nabi Daud Allahumma inni as'aluka arba'atan ya Allah Gusti abdi nyuhunkeun opat perkara ka Gusti mana nu kaopat Allahumma inni as'aluka zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati abdi nyuhunkeun ka Gusti hayang boga pamajikan anu nulungan ka abdi di dunya nulungan ka abdi di akhirat pangeunah intina boga pamajikan anu rada solehah sanajan urang teu pati ujrug sabab kieu lamun pamajikan rada ujrug sanajan urang geblek anak bakal sukses rumah tangga bakal rapi kunaon pamajikan nu jadi patokan sabab ieu pak kieu aya keterangan an-nisa'u imadul bilad awewe eta tihangna nagara ih pan teu kaharti pan boga tihang malah laki kunon ibi kang tihangna nagara horeng eta tihang moal nanceb lamun lain dina jero li tuh
lain mulai atuh kitu cek hadis nah tolol pajarna meureun melalagaan cenah kiai istiqomah Abah Haji Sukardi netek istiqomah di duku woi eta jasa ibu hajina istrina eta pamajikan ai soleha madengekeun diledek eta kiai beuh cenah bapak mau sedih cenah mah diledek ku si anu teuing Pak antepkeun tuh pamajikan nu soleha ditepak da bapak mah nek ieu ya diondang ke cenah minggu hareup kadinya moal datang lah ulah kitu cek pamajikana bapak mah tokoh masyarakat ku batur di deuleu tuh nulungan tante nyieun tetek tante ka salaki atuh nu eta maksudna rodiah netek bana ta salaki eta dikitukeun jejeg istiqomahna coba lamun pamajikan rada geblek cenah mah bapak meni nyeri hate tadi cenah kunaon ku si anu lawan isin kana kanjut tawani teluh ngageblegan ieu ka dituna edan tante eta ngabalangsakeun teh di dunia atuh kamu di akhirat lawan kunaon ka lain cenah kukuman baca ku ngajedog be masa Allah mata aing masa reuk ka bapak dia kawani ya koreng lembeng naon cenah lalaki-lalaki ayo jangan sok tangkeun lain pandangan lalaki dicarekan ku bikang batur isin ka eleh nyerenteng di pemajikan ieu deui ai gelut tungtungna bak jurus teu boga siling cowol susu tungtungna ka ngagubrak kabeh tungtung mantap ieu pamajikan munasabah dititah pamajikan neangan anu solehah nulungan di dunia nulungan di tak itu ketika salaki tiap tepati bener ditepak usaha balik usaha punang gitu Pak rumah cenah bapak masya Allah atuh jaka mari matak tegara balikna masukan duit rada jangkok laju atuh orang bapak gering terus atuh ya nu aya cenah duit tapi kamari mah menang 4 juta atuh dipakai berobat dipakai anu masya Allah kuari tingginya 1 juta kumaha cek pamajikan salah atuh geus teuing Pak sanu hayang gering bapak menang musibah sanu hayang musibah Mama Ridho di baru sekian Mama Ridho nu penting bapak cager mama cager barudak calalager jaki mah imah teu kabocoran jam mamah keureuneun deui pan kudu kunaon kitu tuh eta pasalaki nanya kulai ka lalaki dikitukeun ku pamajikan ngeunaheun tante atuh jaeta geus ibu kudu jadi pamajikan pendingin ulah jadi pamajikan bensin kalau ngeduru ka salaki kumaha cenah imah usaha enggas pindah nah dundungan pelit gitu ya parang saing cenah capek salaki aing di lemas Allah kotim melengkung sampai ke melengking aing gaji sakitu bae syukuran ngaranna kaladirin gaji 5 juta anak 2 pamajikan hiji atuh sedeng gaji 5 juta mah ulah doang tetangga cenah Ki Jamal ieu doang nakaka mah teu barokah hirup jakieu bae masyaallah aya kitu kah atuh cenah kakak mah cenah lah gaji cenah ukur 2 juta ari anak 14 atuh lain teu barokah tah meneutik teuing tah gaji salah atuh mantap naon usaha da ya atuh meureun bae moal cukup duit 2 juta ai gaji manehna tina 2 juta ai anak 14 tambah kumaha 2 16 berarti sabulan tangan 10 11 seberapa ka ujina eta sabulan atuh sakitu atuh tah lain teu barokah tah kurang gede tah mah deui tungtuna hutang dihutang deui Pak nya tuh kitu tah Bu euy jadilah istri ibu anu asalihan jadi kudu neuleus situasi salaki mun salaki keur ngahihi peseserian Pak mama mah ieu rada hayang ieu hayang naon mama lainnya lamun bapak keur nyakel itu nyakel mah uyas ulah geurang ngomong pokoknya mama hayang nombe ngomong atuh ngomong doang iya kita ngomong doang iya ngomong tadi kecil atuh tanya ho gitu mah nya cenah pugu mama mah hayang meuli emas bapak aya endisna aya setik mah aya itu jeung 3 grameun mah sabaraha endisna 100 gramna 2 juta
300 ya soalnya kagok cenah Pak iya boga anting nu cenah nu itu 2 gram iya penting 3 gram jadi 5 gram cek majikan tenang cek salakina tambahan ku bapak set dibalikin Pak 3 gram 6 juta 900 balik ka imah yang nu 2 gram orang dijual ku salakina dibikin deui bae mantu ngececep doang apa majikanana atuh lain kita cuma yang mata teu nganggur eta emas hadena kok yang teu dibiakeun kabeh doang nyorang pamajikanana kuat amprekan di beredar sate teh bengek ya itu menikut bubungah pamajikanana salah kain ku paham balik tidak itu masyaallah lain cenah ieu bapak duit di mana masyaallah ya beli sate beli jeruk beli daging beli segala masyaallah beli baju segala atuh eta mas mamah teh nu sabelah ku bapak dijual haram jadah aya beda hargana anting pamajikan eueuh sabelah mantap kurang ieu salakinya atuh ka pamajikan kudu ngarti tadi tina bengkok tina tulang jadi bengkok bae kudu lalaunan ju ibu deh ibu bo ya bo eta ka pamajikan salaki kudu bisa melihat enak salaki mah di alam yang penting ngaringkik atuh nya salaki ibu adan tengenahan contoh iya barang-barang di masjid masyaallah mah tadi bapak nggak ada mama masyaallah menang tuh la ilaha illallah atuh Pak masyaallah piring kuat ralagagan tadi Pak cenah bapak ada kayak jadi kuat kala luar cenah ngeunahnya Pak ngeunahnya mah masyaallah kuat rame di lembur atau ngomong ke tenda iya daksan wadan cenah iya tadi bejakeun ngomongkeun kitu nama oh rame atuh nanyakeun wadah saeta mantap mah cicing bae cenah aku hendak meureun lain izin aya adang teu ngeunaheun ieu orang salaki ku maneh tuh aya di alam bae mah balik ti leuweung mana cenah eta Pak kayu beus sagede bitis panggul bae ngaranna nu kitu hampang biri daekan barang datang mah Pak naon eta buku ieu cenah manggih kayu beus mah di leuweung lah jadi bawa ku bapak buku ieu lah beus wios Pak beus ge candak bae itu seep pandina kandangna ieu garing tuh palingan engke jagi sumpah mau segede cangkeng salah kita teh atuh gagah ieu pan ngomong ngeunaheun ieu mah bapak ngomong mana teh bapak dia itu leuweung suluh beus ku teu geblek polonya heuh nu beus di bawa ngatu digubrageun kana beungeutna tuh mantap carana nu kudu nu hade carana nu kudu nu hade lah cuy tak terus di mana di sawah mah tos tandur masyaallah ini kudu kan bisa laki masyaallah beuh ieu bapak dia Allah deuleu tandur segala masyaallah 3 jam kuat 2 jam kuat masyaallah moga-moga pasing sehat panjang umur komo lah ieu mama leuwih senang ieu lah bapak rajin kieu senang mama masyaallah komo lamun dibarengan sok daek salat berjamaah mah leuwih senang hate mama moal kasinggung teh salaki kartos ialah boga pentingna Allahumma inni as'aluka zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati moga-moga istri urang sarolehah moga-moga urang ge saroleh sifatna amin ya rabbal tanu opat deui mah jajak ya hutang deui bege jeung keirah deui bae pan tadi opat deui dah Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzubika min arba'atin tah wa a'udzubika min arba'atin encan irah atuh engke deui bae burung kawinan sadeui bae gitunya PR banget kawinan salaki emak burung nah hampura anu kasuhunnya Haji Jamaluddin sakit temenan moga-moga aya manfaatna